Kayak bah, asa anu kurang tegap ya teh bah. Jadi kurang semangat kuring lempang nage. Cek palebe anu kakarek lempang sababaraha lengkah kalah ngarendeg deui. Aya naon dia tuh palebe? Tanya Bah Rustam bangun heran. Tabah, lamun abah lempang bari udud tegap katinggalina teh. Bah Rustam nyerengeh. Oh, hayang udud palebe teh. Ye aya loba surutu mah. Tah hop palebe. Cek Bah Rustam bari tuluy nyodorkeun surutu sabungkus ka palebe. Palebe ditampanan. Tah ieu kabegi kuring bah. Aduh mantep pisan ieu mantep. Cek palebe bari tuluy cekes ngahurungkeun panekerna disundutkeun kana surutu ke pos tuluy dikepos rebung hasupna diserebungkeun. Katempo meuli nikmatin pisan. Geus endongan bae jeung bungkusna palebe kuring loba keneh. Hatur nuhun atuh bah. Hatur nuhun pisan. Hayu cubang teraskeun deui lalampahan teh. Tuluy duana arindit teh nuluykeun lalampahna anu rek ka imah nyi teh. Bah Rustam jeung palebe terus bira lempang mapayan jalan pilemburan, leok mengkol ka kenca, das ka kebon awi, sajajalan duana kadenge gadentrang ngobrol. Lain bah, ari kuring teh masih keneh penasaran. Adina kompor eta naon bah? Tanya palebe. Duit palebe kabeh duit ieu teh. Atos eta teh bah. Sadayana atos. Nya palebe. Tah sing dipercaya mah tempo tah. Bah Rustam mukakeun koperna seutik bari lempang diembrehkeun ka palebe. Atuh palebe teh meuni olohok, malah kumetrek sagala, di corona lok-lokan. Lantaran seumur-umur memang manehna mah kakarek nampo duit anu sakitu lobana. Waduh, seur pisan geuning bah atos teh. Kanggo naon eta teh bah? Puguh rek dibikeun ka Nyi Heni kabeh palebe. Palebe ngahulang, waduh. Nyi Heni memang bener-bener milik ya. Duit teh sigana memburu nya mas kawin. Eta meuni loba pisan kitu. Bobo jeung aing ngurus kawinana lumayan loba ya. Tah mending nyoban menta bae sugan. Sabaraha bos sabaraha mah. Garentes palebe bari sukuna mah terus ngalengkah lempang. Bari Bah Rustamna jongjong bae lempang teu loba omong. Keur kitu palebe kadeng ngomong deui. Punten bah. Kuring teh gaduh wawundut. Kinten-kinten abah moal kaabotan. Cek palebe. Manehna mimiti ngawani-wani maneh rek minta duit ka Bah Rustam. Naon palebe, sok bae ngomong ulah asa-asa ka abah mah. Tapi palebena kalah ngahulang deui, manehna ngarasa ragu-ragu rek ngomong teh. Aduh aing ngomongna kumaha ieu? Dibere moalnya lamun aing minta terang-terangan. Dah pasti meureun dibere. Atuh da manehna mah duitna loba pisan. Garentes palebe. Nempo palebe kalah ngahulang, Bah Rustam nanya deui. Aya naon palebe? Beuring kalah ngaulang. Tanya Bah Rustam. Palebe rek ngomong, tapi keur kitu malah ujug-ujug kadenge aya nu nanya di tukang. Rek kamarana di tatu, geuning duaan bae. Cek jalma anu di tukang. Bah Rustam jeung palebe ngararenjag leuwas, duanana bareng ngaralieu ka tukang. Adi breh teh si horeng tua kampung godempang bari memanggul pacul. Jeh, geuning patua. Abah kalah kaget, disangka teh saha. Patua balik ke mana eta ngababantun pacul kitu sonten-sonten. Bah Rustam malah melik nanya. Di puguh ieu teh bade ka sawah bah. Itu pepelakan ruksak di sawah teh rek dikontrol heula lah sakalian balik sacai. Ari abah bade ka manana sareng palebe. Eta geuning ngababantun koper siga nu bade ka angkat-angkatan jauh. Tembal tua kampung. Abah marek ka Nyi Heni patua aya perlu ieu teh. Ka Nyi Heni aya naon bah? Nya aya perlu bae patua. Ieu mah urusan perkara akhirat. Tembal Bah Rustam. Tua kampung ngahulang ngadenge jawaban Bah Rustam kitu teh. Urusan akhirat. Naon maksudna Bah Rustam teh? Oh, meureun teh kawin jeung Nyi Heni mah teh. Heuh bener ngarti. Ngomong lagi nyebut urusan akhirat. Oh, da geuning eta dianturna ge ku palebe. Garentes tua kampung. Tua kampung sabanana mah masih keneh penasaran hayang ngobrol deui, tapi tadi teruskeun omonganna lantaran kaburu anjog ka prengkolan anu arahna ka sawah. Tua kampung pok nyarita deui. Oh, ieu bah palebe. Kuring marek mengkol ka dinya tah, potong jalan abi deukeut ka sawah. Ku kuring didoakeun bah, sing hasil paniatan bah. Cek tua kampung. Amin patua. Pidoana ieu, mangga sok lajeng patua. Tembal Bah Rustam. Ari palebena ngan saukur cicing bae. Lantaran kakarek gerek ngap ngomong tadi ka Bah Rustam, tapi kaburu aya tua kampung. Aduh, aya bae halangan teh. Aing kakarek oge mun tadi kasih abah. Nah, make tua kampung segala, dasar tua kampung kejul ngaganggu bae-bae nage.
Kerentas palebe nyalahkeun tua kampung anu teu teu dosa. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun kaayaan ambu yayah anu harita keur ngahayap teh hatena lantaran meunang beja ti susu tasih. Cenah yen si Abah teh kanyahoan rek nyandung jeung Nyi Heni. Katempo ambu yayah teh leumpangna mun nincig hayang buru-buru anjog ka imah rek nanyakeun bener tanteuna beja eta teh ka Bah Rustam. Lantaran leumpang bari jeung panas hate karasa ku ambu yayah teh asa teu anjog-anjog. Reok mengkol ka kebon awi tuluy leumpang nanjak meuli netek. Ambu yayah katempo haheho. Kurang ajar. Lamun bener beja teh si Abah rek kawin deui. Bener-bener geus boga rasaan we nak aing. Geurentes ambu yayah bari terus leumpang nanjak. Turna karasa leuleus tapi anggar bae dipaksakeun leumpang. Suku anu ti tatarajong kana cucuk oge geus teu dirasa. Nah hatena ngan panas bae ngahayap. Aing leutik ngahiliwir nambakan dadang daunan karasa matak seger. Tapi ku ambu yayah mah karasana teh asa beuki mawah hawa panas. Sora daun awi anu katebak ku angin kadenge meuni pating korosak, pating rareket, malah karasa siga ngalelewaan. Sora manuk racet patembalan nambah kaayaan mata kuaas. Malah sakali-kali kadenge sora embe anu pating berere ditungtung lembur diselangan ku sora hayam jago anu walasada kongkorongok. Ku ambu yayah mah kadenge na teh siga anu nyeurikeun. Beungeut ambu yayah ketemu jeung motor hasil nadadana bener-bener asa ngagolak. Sampai-sampai jalma-jalma anu pas marengan pasaranduk ngarannya oge teu dieulik-dieulik acan. Atuh jalma-jalma teh heran pating karcewis. Malah aya oge anu ngajebian sagala harewasan jeung baturna. Nyebutna teh sugan ambu yayah teh geuring nya cenah kitu. Kitu cek jalma-jalma teh. Dila-dila mah ambu yayah teh anjog oge ka hareupeun imahna cat kana golodog. Tuluy ngadorongkeun panto, tapi si horeng panto teh pageuh dikunci. Ambu yayah tuluy gedor-gedor ngageroan Bah Rustam. "Abah, buka pantona Abah, buka." Cek ambu yayah, tapi oleh nu nembalan. Ambu yayah seueur, dadana beuki karasa tambah panas. "Ka mana eta manusia? Buah-buah geus indit ka si Heni sugan. Teuing-teuing bener mah geus indit ka si Heni teh. Awas ya." Gerentesna ambu yayah tuluy turun deui nguliwat ka tukang, maksudna rek asup di jalan dapur. Tapi si horeng panto dapur ge pageuh dikunci. Ambu yayah beuki ambak bae, hatena panas dadana beuki sesebelakan. "Bener pasti oge geus indit ka si Heni. Awas ya, ku aing mah disusul si Abah." Cek ambu yayah ngomong sorangan, tuluy bae buru-buru indit ninggalkeun imahna. Waktu beuki nyedek kasorenakeun, kaayaan meuli bengras, langit lenglan taya aling-aling. Angin leutik ngahiliwir karasa nyecep matak seger. Ambu yayah terus bae leumpang incig, bari beungeutna katempo kusem haseum. Sampai di tempat ambu yayah pasarandog jeung Biuti, ari Biuti teh pamajikan palebe. Anu pas marenganna teh kakarek balik ti tampian. Biuti nanya ka ambu yayah, "Bade ka mana ambu? Geuning mapah teh siga nu kaburu-buru kitu nginci geuning." Tanya Biuti. Ambu yayah ngarandeg eureun, "Puguh kuring teh keningan si Abah." "Manggihan teu Biuti?" Tembal ambu yayah bade malik nanya. Ngomongna kadenge rada teugeg. "Oh, milayan Bah Rustam. Tadi mah asa sareng bapana. Ambu, duka bade ka manana mah da ngabantun koper geuning atuh si Abah teh." Tembal Biuti. Ambu yayah meuni ceuring hak. "Nu bener dilebe. Kabelah mana sok bejakeun ka kuring?" Tanya ambu yayah deui bangun penasaran. Tuh kapal ditukeun ambu, kunaon kitu?" Biuti nunjuk. Ambu yayah ceuring hak.
Hah? Atuh eta mereka masih heni atuh. Nah geuning diantepkeun bae atuh bilebe. Lain cara moh naon saruana nurus tunjung. Cek Ambu Yaya. Kalah nyarekan ka bilebe anu teu apal naon. Atuh biuti alias bilebe teh malik teu tarima. Teu gugur teu angin, nah cenah ujug-ujug dicarekan. Bilebe malik nyenghak nyarekan. Yeh, Ari Andika nah kami teu gugur teu angin nyarekan. Atuh karep leuing salaki-salakina. Rek kasih heni nya karep leuing namun boga rasa. Cek bilebe bari kot nyokot batu tuluy sigan rek ditenggorkeun ka Ambu Yaya. Atuh Ambu Yaya teh reuas buru-buru maena kabur lompat. Bilebe gugulunuk. Dasar burung sugan manusia teh ujug-ujug nyarekan ka kami. Lamun teu lompat dibabet dah ku kami mah. Berentes bilebe bari tuluy indit. Cag urang tunda heula. Ayeuna malik diheula nyaritakeun Bang Rudinta jeung Bionah. Anu basa harita meunang bagja teh daula teh meunang milik ni emas batangan tapi soreng kalah leungit deui wae. Lantaran karung daun anu dipake wadah emasna katinggalin di pasar. Malah belanjaan anu ladang tina ngajual emasna oge beak ka gilas ku mobil truk. Ayeuna Mang Rudinta jeung Bionah geus baralik deui ka imah, kaayaan duanana oge katempo minum se. Nah, teh nya Kang, ari nasib urang teh pernah teuing mujur. Raja nimu emas loba pisan kalah leungit deui bae. Malah balanjaan oge beak. Cek Bionah mimiti ka denge nyarita bari andi prek diuk. Nu kituna mah teu da salah maneh ona. Boga sifat teh medit teu kapalang. Cobalah menurut ka kami naik mobil. Moal aya kajadian kitu teh. Tembal Mang Rudinta malah nyalahkeun Bionah. Ulah nyalahkeun beka kuring Kang. Akang oge pan sarua talawedor. Buktina karung wadah emasna leungit tinggalin pan. Mang Rudinta teu nembalan geus teu rajana deui ngomong meureun. Da tungtungna pasti bakal pasea cenah. Tungtungna mah cek pikiran Mang Rudinta teh mending keneh cicing. Kot kana teko tuluy ngisian cai kana batok, legot nginum bangun hanaang. Teuing lah kadenge deui Bionah cumarita. Tapi Kang, untungna teh beak kabeh ya ladang ngajual emas aya keneh. Ya buktina Kang, cincin jeung geulang. Jeung kalung teh masih kena aya. Cek Bionah bari ngebrehkeun perhiasan anu dipakena. Nya, terus rek dikumahakeun atuh emas aku maneh teh ona. Rek di dahar. Ari Akang sok sini sebayar ka kuring teh. Maksud kuring mah kieu Kang, ieu perhiasan sementara rek dipake heula ka kuring. Rek dipake pamer heula ka tetangga. Tuluy engkena cuang dipake modal usaha. Kuring geus boga ieu jalan yang usahana mah Kang. Geus pasti untung gede Kang. Mang Rudinta ngan saukur mencrong. Bionah neruskeun deui omonganna. Urang cuang dagang daging ayam Kang. Kayak ke kuring diderkeun di lembur. Tapi balanja daging teh kudu murah Kang, kudu yang murah. Nu yang anu murah ka mana maksud maneh ona? Harga daging mah pan sarua bae atuh. Akang mah boga otak tapi teu dipake. Ieu meulina hayam anu geus paeh Kang, bangke. Anu paehna sapoe dua poe. Hayam tiren cenah cek istilah jamaina mah. Kek kurang diurusanan heula. Jual lagi senang ngabutan bulu, geus nang motongan. Pan moal kaciri Kang. Mang Rudinta ngahulang. Wah bahaya bae udah maneh mah. Lamun kanyahoan urang bisa diusir ku jeung masa lembur. Akang mah cara naon acan geus nyerah. Geus eta mah urusan kuring. Kuring geus nyaho carana sangkang ulah kanyahoan, sakan ulah kaciri. Cek Bionah. Ya geus kumaha maneh bae lah, kumaha karep maneh ona. Ngon hati-hati bisi kanyahoan ku batur. Nya Kang. Geus akang mah tenang bae. Ayeuna kuring rek ini teh lah ka pangaosan. Ayeuna aya pangaosan, biasana mah aya pangaosan di masjid. Anu ceramahna biasana Ustad Kurniasih. Isina Kiai Arif. Nah teh sadege kami teh ona. Maneh rek ngadekeun pangaosan. Pan biasana oge ari nu ngajak oge maneh mah taradae kalah nyumput. Heueuh da Kang, ari kamari-kamari mah kuringna minder Kang. Pan ari di pangaosan ibu-ibu teh ye sok garaya, mareke baju halus-halus.
sok rareunceum ongko perhiasan teh. Ari kuring pan teu boga naon kamari-kamari mah. Tahapan enak mah kuring geus reunceum. Geus Kang lah pokona mah uring mangkat ka pangosan sakalian rek mapanas tatangga Kang. Bongan kamari-kamari mah ngarecek we ka kuring teh. Cek Biona Mang Rudinta ngan saukur gogodog. Iyalah geus kumaha maneh Biona. Geus kuat ka ditu rek ngadekeun pangosan mah. Cek Mang Rudinta. Biona tuluy nangtung sup ka kamar rek disalin baju ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.